Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kum wae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika kukituna munasabah naker lamun tenggelan ujungan karna anu memangna dieusi ku ilmu mutu bisa disebutkan bersih moal bisa nandingan wawasan andi nu geus nampak pangembleng ti Aki Musani nu oge kaayaan rohanina jauh leuwih bersih tibatan jiwana karna. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu di sajian pihak nyaeta bahwi kalpa nuker patutunggalan jeung Ki Jatma manehna mah rupana aya dina kaunggulan lantaran Ki Jatma katempona bangun nu kacidaripuhna gerakan bedog Siturih Wajid anu menang guguru tinu jadi lanceukna nyaeta Mad Tasim tetela teu mampu dipake ngayonan gerakan bedogna nu jadi lawan malah manehna lain sakali dua kali boga dona boh carehamna geus tinggal jrot kabeunangan ku jurus Cigalontang ngan bubuhan manehna oge beunang disebutkeun ngabogaan daya kakuatan nu lain hampas-hampaskeun manehna masih keneh tahan sanajan dina ngayonan bahwi kalpa teh kudu bari jeung cungcat cingcet ngagunakeun kaparigelanana. Kemet jeung Ki Dorji beunang disebutkeun satanding kesit sarua kesitna lingas sarua lingasna itu ieu geus pada kabeunangan ari kutonjokan mah ngan ari bedog mah tacan aya nu katoel-toel acan lantaran itu ieu oge pada rancingas awas pada embung kaluaran getih. Bopeng nu leuwih hebat mah dina ngalawanana Dalimin lantaran dina gerak-gerik panarajangna teh bari jeung susuruduk sagala teteumrag sarta babadug sigana bedogna mah ngan ukur diperlukeun dipake nakisan wungkul dan nu diancokeun mah leungeun kencana eukeur mah dina ngulinkeun bedogna manehanana kurang maher deui ngan aya onjoyna ti Dalimin dina soal tanaga anu mata karepna teh lawana deuk digalih sugan gepeng we cara pepetek teu panasaran bongan tadi make nyarekan nyebut-nyebut korod sagala sanajan nya ari korodna mah nu matak disebut bopeng oge eta teh mimitina mah katelah ku rurupanana tapi lamun ceuk dijeplakeun disebut korod sigana teh teu sudi abrig-abrigan manehna lain deui cecebeunana. Hiu bedog Dalimin geus ngahiuk di luhur bangun meureuk dipake melah tarang bope ngageuwat nadahkeun bedogna dipake nakis tang meletok we bedog teh nepi ka potong duanana suntul bope nyurudug teu beda we ti munding diobron Cirana dengar Dalimin anu keur ngadayagdag
akibat benturan bedog bopeng tadi. Kolea bobot we. Dalimin nangkarak bengkang. Manehna teu nyanggap puya. Ngarandapan gempuran sirah bedegul anu semu-semu penyol. Teu beda we ti muncang gini. Tapi are hojahna mah teu leungit. Manehna ngagentak ngagurinya Malik sarta langsung ngarontok kana suku bopeng. Ari gapruk bari dicentok satakerna ari kolea we. Ayeuna mah badan bopeng teu beda we ti tangkal cau dituar. Gedebut nangkarak sarta sirahna ngabeletuk kana batu. Rejat ngagentak manehna hudang. Bari ka nyeri mah teu dirasa. Nyampak Dalimin muka karang ngajurung kunung geus nangtung deuk nangtung. Dan tak parah deui, gabruk we dirontok. Gobra. Duanana nyangkorah. Terus we ieu dua lawan teh bukbek bari satekah polah itu ieu pada yang nindihan nu jadi lawan. Nu antukna. Duanana gogorentelan. Teu beda we ti puyuh diadu. Pilih genti silih tindihan. Waktu keur Dalimin keur aya di handap, hiu. Barep bopeng ngajojo cukang irung, ari jerot ari gajlok we. Tina liang irung Dalimin aya nu luncat sarta langsung nangkot kana kumisna bopeng. Bayu ka handap ngaliwatan bibirna anu jeding kadeplik. Gadah sia. Nanahaun teh ha? Bopeng bari ngagentak nungkup sungutna kudua leungeunna. Puguh we. Jadi aya kesempatan mata pikeun Dalimin sarta tanta parah deui. Jekuk we gado bopeng dihanca ku pereupna. Aduh. Bopeng ngagoak bari badana ngadayagda ka tukang. Sedengkeun Dalimin ngagentak hudang. Horokaya. Dengan bopeng anu waktu tadi keur nungkup sungutna, sakilat duana nunyel ka hareup mangrupa pereup kembar. Nu teu mis deui ngabeletuk kana sirah Dalimin. Aduh. Dalimin ayeuna mah nu ngagoak bari badana balik deui ka tukang sasal tadi. Montong make ngirim gegereuh jurig. Anggun mah lobok laku sia tah. Sing bentet kayaknya. Bopeng sanggeusna nyomot anu nangkot dina kumisna. Terus we diledakeun kana sungutna Dalimin. Tapi Dalimin oge sanajan bener manehna sasat keur lungleng-leneng. Ari hojahna mah masih keneh aya. Sarta teu anta parah deui. Curugna bopeng teh gep we digegel. Setan sia. Manu deuk kabuntungan curug aing ha? Bopeng bari ngagentak ngejetkeun leungeunna. Sabot kitu hiu Dalimin ngirimkeun panonjokna keuna pisan kana dada. Blak we bopeng nangkarak sarta ngagorempah tina dadana Dalimin. Kurejat Dalimin nu maksudna mah deuk nangtung. Orokaya dampar suku bopeng kesitnaker ngael suku atuh koleweng. Gobut deui we Dalimin ngagedebut nyangkorah deui dina taneuh. Kanca dangu Andi nu masih keneh patutunggalan jeung Karna. Sanajan ari jeroanana mah teu pati merean lamun kudu terus-terusan patelak. Lantaran ari kahayangna mah Karna teh supaya bisa insap tina kakaliruanana. Rokaya ari kahayang Karna mah sabalikna. Manehna satekah pola hayang ngaragarakeun Andi mun bisa mah nya pisankeun sakali. Bongan make halang-halang kana karep batur. Ayeuna bedogna geus ngubang dina gerakan lancah maung. Sanajan bener tieula geus kungsi diawut-awut ku haur koneng. Tapi sakali ieu mah piraku sugan gerakanana make beunang digagalkeun. Moal salilana kudu terus-terusan ka dese. Kitu pamikirna Karna waktu harita. Tetela andika teh teu beunang dibawa bener karena Andi nyorowok bari ngahiukeun haur konengna derak-dak dihakan ku gerakan lancah maung kolebat bro karna robah gerakanana conga bedog teh jadi nyuruntul dina gerakan kolecer muih. Andi ngagentak ngawangun gerakan turih wajit trang bro karna terus-terusan dihanca ku haur koneng nu antukna beletok we potong keleweng bedog dengan karisa potong teh ditenggorkeun ka Andi trang ku Andi ditakis ku haur koneng blesat balik deui dina kacepetan luar biasa
nyerepetna teh karena lebah karena pisan karena gentak nyingcet sarta lamun manehna teu ngalobakeun pamolah mah seolah-olah nu hayang nanggarkeun wewesena bedog buntung teh moal make nimbulkeun korban kanu sejen ku geus dicingcetkeun oge manehna teh geus tangtu bakal salamet tapi ieu mah make hayo bedog buntung nu geus milepas ka tempat kosong teh ku manehna make ditepak nyapuguh we jalanna teh jadi robah sarta kecepetanana jadi nambahan lantukna bedog buntung teh melesat ka pelebah Ki Dorji anu keur jojoh patutunggalan keneh jeung Kemed sarta peletak we keuna kana sirahna pisan oguh we Ki Dorji teh kontan ngoceak galeong kebut we manehna namru bari tina sirahna ngaleh bijilan getih Kemed oge ari leuwasna mah teu burung kabagean bet asana teh teu pupuguh lawanna teh jojo ngagoak anu saterusna gedebut bari ngaleikeun getih tina sirahna ret manehna kakarna anu keur nempokeun ka lebah Ki Dorji temong riuk beungeutna bangun anu ngarasa kacidareuasna kumari geus kitu tah karena nah betul ka mahala ka batur sorangan atuh andi ngahehe satengah nu ngeyehkeun wah teu kudu bacot andi karena nyorowok bari sabrut we naraja ngagunakeun pereupna geus teu nolih kana haur koneng anu memang kacida dipikasieuna nu ngancik dina dirina harita teh iwaldi nafsu amarah anu ngagugudug teu beda we tidurukan nu keur meujeunna ngabebela kalah kabuki mace karena ani bari ngagentak jingkrak sedengkeun haur konengna bes we disesepkeun deui lebah cangkengna lantaran lawana ayeuna mah geus lemor sia nu maceh mah salilana teh anu heroan pamajikan batur we karena bari ngagentak malik ngagunakeun gerakan badak cihea nuruduk ka lebah ani bari ngancam ku cula badakna setan sia bongkena manusia geus ruksak akhlakna ngajablong teh sakacumlang campleng cetan andi ayeuna mah amarahna bener-bener nepi ka puncakna ku kituna sakali ieu mah manehna teu ngejat badak cihea nu nyuruduk teh ka manehna kalah ka dipapag ku leungeun buntung crot leungeun buntung ngahakan kana carehamna ceprod cula badak duarana ngahanca kana sirah tobat ampun Dani tobat karena ngoceak ngabarengan badana nu ngagedebut tapi harita keneh oge manehna ngagentak udang sarta teu tempo deui benyang we lompat sakelompat lampet mapai jalan nu brasna ka batu gede bari ti totolonyong sesolontodan teu beda we ti hayam ka peupeuh hulu sedangkan Andi tetep we ngajega teu sakara-kara maksudna mah karena teh deuk terus diudag rokaya ret Ani kaki jatma geus kasadekeun kana tangkal johar malah geus sacek-cekeun pisan tarangna ku Bah Wikalpa sedangkan harita Ki Jatma teh geus teu nyekel bedog kawasna bae geus ngacleng teu talang ke jorela teh Ani luncat bari mesat haur konengna terang bedog Bah Wikalpa kaburu keneh dihadang ku haur koneng ya cedak dan basuh kenca Ani ngajejeg kana kekemplong Bah Wikalpa ngagerung bari badana ngageblag kagigir sarta bedogna macreng kageweungkeun mungkur Pak Jatma Ani ngagerok lirih ka Ki Jatma sedeng badana tetep ngabedega nyang hareup ka Bah Wikalpa anu keur kokosehan walah ngabongohan sia teh buntung dihareup deuleu ari nya mah wani ka aing Bah Wikalpa bari ngoreja tudang kop nyokot di bedogna jaregeg nangtung panona nu semu nongtot teh mani buburi lengan kawas nu deuk locot we tina kongkolakna nafsu pacampur jeung handeueul dumeh deuk narok sirah teu tulus nya kapaksa we Wikalpa hampura we nya sor atuh ayeuna mah urang teh hareup Ani bari tetep ngajega
tayo tayong kabuntong na siya. Bawi kalpa sanggeus na nyekel di bedogna, hiuk we bedogna dihimbatkeun. Nya, jeung tibatan nongtot mah wikalpa seperti mata toke. Adi ngahualkeun, lap manehna ngareundeuk. Sedeng haur konengna disabatkeun ka luhur, dipake nangkis bedogna. Trang. Betok we deui. Bedog teh teu kuateun, bantrok jeung haur koneng. Jeeg-jeeg. Bawi kalpa kuda-kudana pajengjar. Tuh. Leungeun buntung Andi ngahancak beuteungna pisan. Aduh, iblis ya. Bawi kalpa ngoceak, saterusna humarurung. Sedeng badana nepi ka ngabelesat kapangpengkeun ku tanaga benturan leungeun buntung. Untung sakitu ge teu pati nanggel. Lantaran beuteungna Bahwi kalpa teh jauhna keur ngelokna. Tapi ari akibatna mah sakitu hebatna. Badan Bahwi kalpa teu beda we tinu dikebut ku angin puyuh. Bedogna nungan karisa potong teh ngacleng mani jauh naker. Kumaha Wikalpa? Teu boga rasa dibongohan ayeuna mah. Ani bangun mah panas, bibirna ngarenyu, bari mencerong kanu keur ngajurah roh. Setan sia. Bahwi kalpa tetela masih keneh garang. Kurajat manehna hudang. Sarta sebrut we ngadiuskeun jurus ciga lontang. Memang ari kawanina mah tacan kerel-kerel. Beda eta pamikirna waktu tila oge kapan Andi teh kungsi ngacir teu kuateun nyangga wewesen katut jajaten manehanana. Awas Wikalpa. Bisi majar kaula ngabongohannya. Andi nyorowok bari mapag ku leungeun buntungna. Tuh. Perut nulang diadu jeung leungeun buntung. Obat. Bahwi kalpa ngoceak deui lantaran ramo-ramo peureupna ngadadak nyarengled kulitna. Untung termuk oge tulang-tulangna. Ku kituna mah Bahwi kalpa teh memang lain jore-jore daya tahana. Harita ge sakitu leungeunna baloboran ngucurkeun getih. Manehna ngagentak luncat ka kencaeun Andi bari nejehkeun suhu kencana. Cukup Wikalpa. Andi nyorowok bari sakaligus ngagunakeun gerakan malang kutung jeung gerakan salendang mayang. Sanajan dilakukeun memang patutur-tutur. Tapi nibana leungeun buntung teh meh bareng pisan. Sanggeusna ngahancak menguncangan terus langsung ngahancak careham kenca Bahwi kalpa. Aduh, tobat. Ngoceakna Bahwi kalpa menilas-lesan. Kebut weh. Manehna ragrag nyangigir. Jurung kunung maksakeun hudang. Jereg-jeg. Bolnyang weh umpat bari setengah rarampeolan. Balik deui ka jalan urut tadi. Ari Kidorji kanca. Nu harita ka karah hudang. Bari disanghareupan keneh ku Kemed. Bareng mireungeuh guruna ngabecir. Dan taparah deui bareng-bang we. Manehna lumpat nuturkeun. Dalimin nya kitu keneh atuh. Cul we si Bopeng mah teu diperasa deui. Manehna ngabret nuturkeun tukangeunana. Teu beda we ti kuda kabur ti gedogan. Ku aya deui we manusa teh. Sikarna deui kalakuan teh mani teh euih-euihna. Geuleuhna teh deui make jeung nyangka-nyangka teu puguh. Andi ngagereneng bari koloyong we nyampeurkeun ki jatma. Si Ruyuk nu tata dianjeut dina dahan tangka johar. Jojo gelik we disada. Teu beda tinu keur nangtang hujan. Ngarasa bungah meureun. Dumeh dununganana unggul tarungna. Geus kitu seot. Celewe manehna henteu kana tak-tak Andi. Malah nepi ka sarerea baralik deui ka panenjoan ge. Si Ruyuk teh teu hingkah deui terus we nyengcelek dina tak-tak Andi. Deuk nepungan Sudinta jeung Ardasima. Las we Andi teh pohoeun. Bakuna mah jadi ngarasa teu parurun deuk anjang-anjangan teh. Malah sakitu dikekeuhan oge ku Sukri supaya nyimpang heula ka imahna. Andi teu luput teu daekeun. Engke deui we cenah bari terus ngungkug. Bareng jeung Ki Jatma, Bopeng, katut Kemed.
Kanca dangu sadayana. Sakitu ge untung keneh Sudinta teh. Carehamna nu nyengsol balukar patelak jeung Andi teh ya. Alusna teh bisa diubaran nepi ka cageurna. Teh kudu ngarandapan bengok saumur-umur. Harita teh manehna keur kaanjangan ku Andi, ngahaja anjang sono. Bakuna mah ngadon sanuk-sanuk menta dihampura tina sagala kasalahanana. Anu ditampan aku Sudinta, lain deui ngarasa bungahna. Malah dina dekna silih hampuraan teh. Sudinta pang-pang namah nu kacida beak-beak menta dihampura ka Andi. Ku kitu teh amah. Puguh manehna teh pipilueun waktu nandasa Kirais di lebah tutugan teh. Geus cukup di Batu Gede, bring duanana arinit ka Cisaat, ka imahna Ardasim. Barang mimiti jomah, Ardasim teh lain deui ngarasa reuwaseun didatangan ku Andi teh. Maklum, ku kitu nama puguh dirina teh teu sepi-sepi tina karisi, teu sudah-sudah tina kahariwang. Komo deui ieu. Kapan jeung Andi teh beunang disebutkeun natrat aya jalan pasendatan. Manehna geus rumasa boga dosa ka jenatna Bapa Andi. Tapi barang geus adu hareupan, oge geus ngadenge pok-pokan Andi. Anu wakca balaka menta dihampura. Lantaran cenah geus ngakaya ka manehanana. Ardasim teh jol-jol segeruk we ceurik bangun nu kanyerian. Seneng sungutna teu repeh ngebrehkeun pangakuanana. Nupokna teh cenah lain Andi nu kudu menta dihampura teh. Tapi sanyana mah manehanana lantaran geus rumasa ngalakukeun dosa ka Kirais. Perkawis eta mah teu kedah janten emutan Mang Asim. Margi upami leres dipilari bibit-bibit nama kalepatan teh nyokok di Pabahrowi. Margina kapan anjeunna anu kaguan pokalna. Mang Asim mah sareng Mang Inta mung Darma numutkeun parentah. Andi nyaritana bari semu-semu nu geuri. Begitu teh mah jadi ras loba kainget. Ras ka bapana anu geusah ti dunya. Nu dina waktu ayeuna teh ngan saukur karitapakna mangrupa kalangkang anu ngeusian ati sanubarina. Kitu oge ngan samar-samar. Poho deui kana rupa nu sabenerna. Ngan nu masih keneh kagambar teh punuk jeung sirahna. Lantaran manehna mineng diakod-akod ku nu jadi bapa. Jabat ti eta ras deui inget ka Bahrowi. Maotna teh bet kacida pisan matak aebna. Kapanggang burang di jero piruang bagong. Oge ari geus taya di kieu mah bet nungtun kainget. Anu teu bisa dipopohokeun kitu bae. Nimbulkeun rasa kelar jeung kagagas. Bakuna mah ras inget kana kanyaahna keur waktu ngukut ka manehanana. Samemehna kanyahoan yen Bahrowi teh nu nandasa bapana. Leres. Ari ku kitu teh mah jeung Andi. Namun mang teh keukeuh we asa gaduh dosa. Da memang saleresna mang teh gaduh dosa. Ardasim bari neuteup ka Andi anu katempona terus ngahulang. Mang oge rumaos dosa mah. Terus patumpuk-tumpuk. Duh, kumaha nobatanana. Sudinta mairan, bari panoan mah teu leupas milu neuteup ka Andi. Tos janten bana urang eta mah Mang Asim, Mang Inta. Cenah geuning manusa mah tempatna kaluluputan. Nanging upami leres-leres mah urang bade tobat nya tiasa bae. Margi Gusti Allah mah henteu nutup liang tobat. Satungtung urang gumelar keneh mah di alam dunya. Andi ngareret kaduanana. Sumuhun. Namun kumaha nobatanana jang Andi? Ardasim kaos bener-bener nu geus bebalik pikir. Gampil Mang. Ulah petot-petot we nanada kanu maha kawasa. Nyuhunkeun pangampura. Utamina mah
Dina saparantosna netepan nu 5 waktu. Jadi eta urang nawe kedah leres-leres ngeureunnan saniskara kalakuan nu teu dipiridho ku mantena. Atuh sasieun sabeunyereun ari midamel kasaean anu aya gunana kanggo kepentingan hirup kumuh. Ani sabisa-bisa mapatahan. Ku kitu teh mah geus ngadenge ti Aki Musani dina keur waktu mapatahan ka manehanana. Sumohon bade dicobi we Jang Andi. Dalah ari kana kalakuan saperti nu atos-atos mah da emang teh tos nekadkeun yen moal dipilampah deui. Ardasim ngebrehkeun tekadna. Sumohon dalah emang oge dijiraeun ayeuna mah Jang Andi. Lampah maksiat teh kaditu sing jarauh. Sudinta oge tekadna teu beda ti Ardasim. Nya mugi-mugi bae atuh sing tiasa kalaksanakeun. Mugi-mugi sing lungsur langsar. Ulah aya halangan harunganana. Sing kiat ku gogodana. Margi upami kana jalan kasaean mah teu kirang-kirang gogoda rancana teh. Nanging upami urangna bari dibarengan ku iman mah ka Pangeran. Insyaallah saniskara gogoda teh moal mempan. Andi ngahaminan malah saterusna mah make jeung bari mapatahan sagala. Dah teu lepat Jang Andi. Gogoda teh cenah bawana setan. Dupi setan teh tegasna mah musuh urang. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Naudzubillahi min dzalik. Ardasim mairan bari jeung ngabiri giding. Malah make bari jeung taud sagala. Anu dina samemehna eling mah dijauheun teuing. Manehna teh make sok maca taud atawa maca istighfar. Nyebut-nyebut asmana Pangeran oge beunang disebutkeun geus kapopohokeun. Andi ngan ukur nyerengeh ngadenge pok-pokanan Ardasim kitu teh. Bari hate mah kacida ngarasa bungahna. Muga-muga we Ardasim sarta Sudinta teh bener-bener bisa ngeureunnan tina sagala rupa kalakuan nu matak ngarugikeun karahayat. Komo mun bari jeung terus leket ngajalankeun ibadah mah hitung-hitung nobatan sagala dosa kasalahanana nu ka tukang-tukang. Nu saendeng-endengna babadog rarampog. Tempo-tempo bari jeung ngahahangu nyawa batur. Ki Adria mah tos raos panginten ayeuna teh Jang Andi di Cipancar keneh kitu manehanana teh. Sudinta akhirna ngalegot nanyakeun Adria, "Kungsi kapan kumanehna kapanggih?" Malah kungsi patalak sagala. Nyaeta basa ngajorag ka lembur Cipancar bari jeung ngahuru imah tea. Di Cipancar we manginta Pak ieu mah teu incah balilahan deui. Tos betaheun naker. Andi bari ngaret ka Sudinta. Kana tani wae kitu Jang Andi. Sudinta nanya deui. Henteu manginta kitu we didamelkeun ku Pak Haji Sobana. Duh raos susunya Jang Andi. Paingan betaheun. Nya saraosna ge nu didamel Mang Ita. Namung nya ari matak sugema mah tangtos. Sanaos hasilna teu sabaraha nanging pan muklis. Katambih deui Pak Haji teh teu kinten nyaheunana. Bakuna mah Pak Iya teh tiasa mihapekeun diri. Nya leres raos ari kitu mah. Mang oge upami dielingan ti kapungkur keneh mah. Panginten ayeuna teh tos ngahna-ngahning sapertos Adria. Ardasim bangun nu kabitaeun naker. Da teu acan kaboler ayeuna oge atuh Mang Asim. Pijalanan usaha mah teu kirang-kirang. Bade dagang tiasa, bade tani sumawona. Panginten Mang Asim di dieu kagugungan sawah-sawah bae mah. Nya teu lepat Jang Andi.
Gaduh we sacangkewok mah. Eta mata kawitana teh jangan hi Adria mah kenging dunungan nu sakitunya heunana. Ngahaja manehanana teh dongkapna ka Cipancar teh jangan di Ardasim saterusna mani taletenaker. Henteu Masim dibantun ku abdi. Kaleresan we ku abdi kapendak waktos abdi wangsul ti Tangulun. Wah, uninga kitu jangan di harita. Yen Ardia teh tilas komprotanana ka Kang Bahrowi. Nyakentenan we atuh. Henteu keta ngawitanana mah. Mung abdi masih kene apal yen manehna teh nu ngiring nandasa pun bapa. Margi aya cirina nyaeta cedana teh. Ari disedek-sedek horeng teh komplotanana Pak Bahrowi. Nyati harita abdi teh terang yen nu nandasa pun bapa teh sanyatana mah Pak Bahrowi. Aduh teras we nya Adria teh ku jang ane dicanak ka Cipancar. Henteu Mang. Harita teh abdi mah di Panenjoan. Sedengkeun Pak Iya wartos nama bade ka Tangulun. Mung tepang-tepang deui teh waktu manehna ngiring ka Wigena bade ngabegal di leresan Tutugan. Nya kapendak ku abdi. Nu sanes mah birat namung Pak Iya mah henteu. Teras we ngiring ka abdi. Salajengna didamelkeun di Pak Haji Sobana. Tug duwi ka ayeuna teu encah balilahan deui. Kutan teh kitu lalakonna. Deuh, nya untung atuh Ki Adria mah. Sudinta nemrong. Nu leuwih-leuwih untung teh eta babalik pikirna manehna mah geus ti ditumulak keneh teu cara urang. Ardasim bari ngaret ka Sudinta. Ari diteang kituna mah da urang ge sarua we pada ngarasa untung. Henteu katotoloyoh dina gawe maksiat. Heungan nya eta atuh make ngalaman nyengsol heula careham. Sudinta ditungtungan ku ngahehe bari ngareret ka Andi. Nya kuring oge ngalaman bari heula ya beungeut teh mane buka keng. Ardasi mairan bari pipilueun ngahehe. Rajang kapan Bahrowi mah teu bisa kapuluk deui. Da kapanggang. Nya urang masa kieu ge geus leuwih-leuwih ngarasa untung. Ardasim bari ngaret ka Andi. Kanca dangu dipake ngobrol mah mani teu karasanaker nyarelekna waktu teh. Nyaho-nyaho panon poe teh geus jauh mengok ngulon. Geus kitu mah terus bae Andi pamitan ka Ardasim. Sudinta nya kitu keneh pipilueun bebeja deuk mulang ka Batu Gede. Teu kungsila beral we atuh Andi jeung Sudinta ninggalkeun Cisaat. Dijajabkeun ku Ardasim nepi ka Tungtung Lembur. Rong heap teh. Di jalan papangi jeung Sukri nu maksudna deuk ka Cisaat. Biasa deuk nepungan Nyi Enoh anakna Ardasim. Di teang kituna mah Sukri teh beunang disebutkeun kacida mikahayangna ka Nyi Enoh teh. Padahal manehna oge nyahoeun kapan bebenena teh make kungsi nyelewer sagala kasih Jakalara. Tapi da puguh bogoh, teu boleh ngilitik we nyampeurkeun deui. Kanca dangu, Andi nu ayeuna geus tetep tumetep di Panenjoan. Ari lila-lila mah jadi ngarasa teu betah oge. Bogoh unggal poe teh sasat taya gawe ukur ulu keutek di imah. Tempo-tempo anjang sono ka Ki Jatma atawa ka Halimi. Tapi ieu kabeh-kabeh teu matak jadi ubar kana katebetahanana. Nu antukna mah maena bebeja ka Ki Surdi yen deuk init deui ka Panenjoan. Sajungna Andi init ti hareupeun Aki Surdi. Gidigna mah ka jalan anu kalembur Batu Gede. Tapi manehna bet kalah jiga anu limbung. Ulang-ulang, bari mes-mes rundag-raneg. Bakuna mah ngarasa bingung, kamana nyapiloseun.
Deuk ka Cipancar hoream. Deuk ka hujungnya kitu keneh. Komo deui ayeuna bakal leuwih-leuwih matak nyut-nyutanana kana hate mun kudu panggih jeung Nyi Tarsiah. Memang bener. Mun keur waktu ka tukang-tukang mah manehna teh lain deui nyongsrongna pikeun nepungkeun katineung ngantengkeun tatali asih jeung Nyi Tarsiah. Sok sanajan kitu peta teh sanyana mah ngan saukur pikeun ngubaran hatena Nyi Tarsiah supaya bisa lipur tina kanyanyirianana. Tapi ayeuna kumanehna kakara kapikir. Sanggeusna tepung deui jeung Karna, kapan Nyi Tarsiah teh masih keneh boga salaki nyaeta karena sipatna. Kukituna aya pikir deuk ka Tamak Baya nyampeurkeun ka Ki Musani. Tapi ras deui inget kapan kakara oge cikeneh. Deuk ka Tangulun ngadatangan ka Pamardaka. Ngarasa hoream deui ari ras ku jauhna. Antukna ras inget ka Wijana anu mangkuk di Cicapar. Jorojoy weh aya karepna deuk didatangan. Keur mah geus sono hayang papanggih. Katurug-turug ngarasa perlu we deui pikeun ngabejaan ka Wijana yen Karna teh ayeuna mah terus bebarengan jeung Mbah Wikalpa. Atuh jabat ti dinya. Barijeng deuk nepungan Pamajid. Ngarasa panasaran. Lantaran ti heula teh Pamajid kung si Diperih Pati durta gawe ku Ki Musani. Pikeun manehna mah kacida poekeunana. Nah aya naon sanyana Ki Musani ka Pamajid teh. Mikir kadinya, Andi teu panjang deui mikir, gidi gue. Manehna muru jalan totorobosan, anu maksudna deuk ka Cicapar. Kalawan make jalan Tanjung Pura. Di Tanjung Pura terus mapai jalan rondaan, anu berasna ka jalan sepur. Tidinya mah terus ngingkig ngetan mapai jalan rel, nu maksudna deuk ka Wanaraja. Datang ka Wanaraja, ari gok teh kabeneran papanggih jeung Ganjar, salakina Nyi Sari. Meunang katerangan cenah Wijana teh keur kapakidulan nganteur jaja. Lantaran deuk manggihan nu jadi guruna nu ngaran Pamurtala. Malah cenah manehna oge isuk atawa pageto deuk nyaba ka kontrak miramare deuk nganjang ka kolotna. Nanyakeun Pamajid, cenah kakara bieu pisan indit badarat kadayeuh. Ditanyakeun keperluanana teuing cenah. Teu barang open tatanya. Dan bae waktu-waktu ieu teh Pamajid jadi mineng indit-inditan. Pokna kabah mah majarkeun teh keur diperdih kudu jadi guruna. Teuing diperdih neangan naon. Manehna luput teu nyahoan bener-bener. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teunden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Atur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.